Sapi. Bukan lama sapi. Rintin-tin. Besi. Besi. Iya nya. Kurang tengslier riwayat. Terus tah. Kalau ada sini ke sabampai orang teh hayo we diberi muka itu patutnya. Orang teh asa dosa ya besinya. Menurut besi ya mah. Salah teh orang gitu nya. Urang teh ngagadekeun sapeda salaki. Terus heuh cenah cek anu boga bengkel teh heuh urang teh dibawa gitu nya si sapeda teh. Malahan aku batur urang teh heuh dicarekan. Ari maneh cenah eta ngagadekeun sapeda salaki, cenah teh salaki maneh. Ngagesor atuh ka pagawean. Kok baik cek orang teh cek itu cek ieu mah aku mangke we. Tah besi. Cek ngaboga bengkelna teh nya. Udah orang teh ngagade sapeda teh ka hareup ka bengkel Mang Udin. Cek Mang Udin teh. Ieu cenah teu kaanggo. Nah, cing teh mang teu kaanggo. Heuh cenah banjerona geus ngaburahol. Terus cenah ieuna. Terus cenah heeh. Pelakna pasagi. Eta kumaha mimitina nya salaki urang meuli. Sok damal maju mah pelakna pasagi. Terus cenah ieu besi. Jari-jarina cenah geus resot 2. Ari tembak heuh cek Mang Udin bengkel teh. Geus cenah daripada kieu mah urang kilo we. Heeh di kilo teh jadi duit 12.500. Terus besinya urang teh ngamprah ieu heuh kana mingguan. Kasih behel. Apa lalakian di behel geuninnya anu huntuna teh di kawatan eta ting kawat nu disarik sigan. Heeh tah heueuh. Ting kawat popoyan, ting kawat urut kandang hayam eta tah heuh anu lalaki nu di behel. Urang teh ngamprah tah kasih behel teh nya anu mingguan Malah mah disaksian kan besi apa sorangan geuning heueuh. Ditanya urang teh nya tah ku si behel. Ibu mau pinjem berapa? 400. Oh, aplikasinya ada. Aplikasi apa, Bang? Nya, cek teh. KTP. Urang teh pungak bingung. Udah KTP na heueuh. Oh ditahan ku si leuleus. Tah. Terus, Ibu KTP kakak aslinya mana? Urang teh bingung deui wae. Daeueuh heueuh. Oh ditahan ku si Jabrig. Tah. Ya cenah Ibu ku surat kawin. Urang teh bingung deui wae. Daeueuh. Oh, ditahan ku si Jabrig. Ari tembal nu si deui teh. Ari Ibu warga mana? Urang teh bingung. Urang teh kasebut warga, tapi teu boga identitas kitunya. Biasa bingung itu. Kumaha nya biasa mikiranana. Urang ayeuna eureuk ngagade ieu. Panci Minusna naon? minusna boolna geus kohok barayanya. Jerona geus karahaan. Tuh. Jadi nyiuk sae ge ieu teh mal nande-nande es tuning bocor war nya tuh da ieu mah ayeuna dikecos mal hade dikecos nya tuh ngan ieu manawi anu minatnya ieu tos lebat kana majalah soek sareng tiasa wae dipilari di saung-saung anu eueuh suhunan mangga dicek wae tuh nya tuh kuat ieu mah sistemna COD kenteng nya sistemna COD kenteng mangga eta mah COD bade di sisi gawir bade dina handapeun caringin mangga ku ece didugdag anu bade pesen panci ieu mangga ieu kantun hiji deui dimirahkeun Wantun kaleun teu wantun ulah geuleuh. tah kitu bener besi urang nepi ka geus lieur teh nya tah urang teh ieu kadukun caritana mah kadukun urang teh ieu urang hayang beunghar kitu tah katanya we orang teh kadukun, orang teh geus lieur ieu ku poean jeung Bang Emo kitu sih. Kun, cek urang teh. Salah penting Aya naon nyai? Kun. Oh, urang teh hayang beunghar. Oh sok cenah, maneh mah kari balik we kitu ka imah. Nah kumaha kitu? Oh sok we cenah pindahkeun nu tarina panto maneh jeung hareup kidul. Jadi ka kaler. Atuh kitu mah nitah kuliah ka urangnya geus nya urang teh butuh duit. Kalau ditakuriak haram jadah eta si kun nenek teh dukun orang mana eta asal lieur urang mah ka Bandungan ageuna coba itu dukun anu di jalan.
Insya Allah mujarab. Eta Mohon si Oce eta si Oce eta lamun ngamuknya sok ngaut-ngaut ke teng tatangga. Si Oce mah beuh ngawat. Tahu, Dalain ku angin wae. Ka eta pelakuna sebenarnya mah. tekawur gitunya. Oh sok aya jeroan gitu main sabat mun aya jeroan anu masih kena aya bandrolan di poe sok sakapung urang pokoknya mah jeroan teh sok dieukeun jeung bandrolna. Puguh meureun ku si Oce teh ieu meureun alus ieu limited edition ieu jeroan ieu perdana. Didot-dot dina sampaian sih. Pasti. Mulus teu nyeunya. Tapi itu ini dari masa. Pasti si Oce eta geus ulah ilik panci ieu. Nya nyerian eta. Madak buru-buru ampiskeun. Panci ieu teh sabenerna mah da bingung ieu teh. Disebut merek da eueuh merekan, disebut dibanderol da eueuh bandrolan. Ngan minusna ieu nyata pinuh ku keusik jeung puletak. Mangga. Sepil belakang, sepil depan, nya tuh. Tuh. Ieu teh sabenerna mah panci teh geus diinjem ku nu hajat di Bojong geus sabaraha kali. Ieu teh geus diinjem ku Bu Nonok. Geus diinjem ku Bu Tik-Tik si panci ieu teh nya sakur ku nu masak. Geus ku bunda. Geus ku bunda ieu teh nya geus disewa. Tah ayeuna ku Oce dikaluarkeun. Mangga anu minatnya ieu tos lebet majalah soek. Sareng tiasa wae dipilari di saung-saung nu eueuh suhunan. Mangga atos wae hatur nuhun anu entos mengikuti story Oce pada hari ini. Kela. Nah, Teu hilap ka tukang ngelap. kumaha? Teu hilap ka tukang ngelap. Oh nya. Teu hilap ka tukang elap. Eta tukang elap. Pernah ya aya tukang elap nya. Tukang elap geuning tukang serbet dicari. Lapna teh diseuseuh baseuh. Lap teh diseuseuh baseuh. Pamlieur nya. Manawi lapna teh diseuseuh baseuh. Nya heuh bese diseuseuh baseuh nya. Ora modal. Wis. Oke, terima kasih Besti. Canggih gar hari ini.